Para kaum dangu wilujeng tepang dangu deui acara matuh acara manuh dongeng enteng dina sedang ieu kahaturkeun atuh Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugia ieu dongeng tiasa digunakeun ka sugri kaum dangu sadayana manganyangakeun carios nyambung judulna nyaeta Lutung Karya Kileksa mangga upami telepat teh Tubung Sukarmajaya harita teh mulang deui ka hulu dayeuh marga Cina sareng nyibagadan sarinya sok sanaos anjeunna aya dina kaayaan hartosna mah gumbira luar biasa gumbirana namun masih keneh tacan kahontal anjeunna tacan kabunga nagara kitu mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, can urang tunda heula carita kaayaan Ratu Bungsu Karmajaya. Nu aya di hulu dayeuh marga Cina anu nuju ngajalankeun lalakon hirupna pinanggone ngahontal cita-cita jeung tujuanana. Ayeuna urang malikan ka tukang nyarioskeun nu aya di nagara marga Cina. Nyatana medar kaya Nyi Putri Malanggirarang anu nuju munut tulung kanu janten rakana anu jenengan Gajah Tarunajaya teh. Harita kakana masih kena ngahuleng teu lemek teu nyarek teu malire kalaina ari nu jadi sabab lantaran Gajah Tarunajaya ngaraos jengkel ku kalakuan nu janten raina waktu tadi hese pisan di pepelinganana teu beunang dibere papatah kudu jadi lanceuk tapi ayeuna sanggeus aya kajadian kitu bet kalanceuk deui datangna teh kawas ngaheureuikeun nganggap tunggul kanu jadi kakana dina kajadian kitu Ratu Mas Malanggirarang janten bendu Cisoca nurut disusutan lajeng ngadeg bari buringa soca bolotot ka Gajah Tarunajaya tina awahing ku jengkel pedah pamunutna teu diwaro. Kakak nah geuning ngahuleng diraga meneng kunaon atuh cicing wae diajak nyarios teh na teu kadangu atawa kumaha ieu kuring teh keur meunang ka nyeri kapeuri. Nah aku kakak diantep wae kawas nu puas ka kuring teh kawas nu atoh boga dulur menang wiwirang cik tulungan atuh kakak. Gajah Tarunajaya can ngajawab keneh bae tapi ayeuna mah socana geus mimiti ngareret kanu jadi raina tapi sorot soca jiga nu nganaha-naha kiceup kawas nu maido teu panuju kana kalakuan Nyi Putri Malanggirarang kitu. Kakak kuring teh panas hate ngilibatin peri ati nah kakak terdaik mulungan cik atuh pangakalakeun Ratu Bungsu Karmajaya teh sebab eta teh yakin bisa lakieun kuring yakin pisan kakak bisa lakieun kuring direbut ku mojang deungeun. Nyi Putri Malanggirarang beuki bendu napasna meuni ngahegak socana molotot tapi Gajah Tarunajaya kriuk-kriuk sigana teh can ngajawab keneh bae kalah kamureleng bangun gemes jiga nu hayang nyocok teu panuju kana kekecapan raina nu kasar geus teu boga wibaha atuh puguh ningali kaayaan kitu kiteh Nyi Putri Malanggirarang beuki keheul haok nyentak deui. Kakak kunaon bet ngahuleng wae jiga nu pireu nah bunga nempo dulur teu boga salaki nah atoh nempo dulur teu payu ka lalaki atau merenya boga dulur jomblo teh di makalah ka ngahuleng lain kadua nulungan kitu saurna babarimun cereng lamun teu inget yen karakana sigana teh moal teu ngajenggut buuk atuh ari geus kitu mah ngadangu kitu Gajah Tarunajaya teu burung nembal. Ieu Malanggi masing inget kana omongan kakak ti heula apaan geus hayoh di pepelingan. Ye cek engge kaduhung teh tarati heula tapi ye nya nah ayeuna nyarita kitu teu boga kaera tingcing sing mikir atuh saur Gajah Tarunajaya bari kekerot manah keheul kanu jadi adi atuh Nyi Putri Malanggirarang kalah kabeuki jengkel di kitu-kitu kudu jadi rakana. Naon kakak nah kalah kamu ngungkit-ngungkit nu geus kaliwat nu geus mah geus atuh naha teu kudu dicaritakeun deui. Ayeuna mah nu dipikiran teh pikeun ka hareupeun. Keur naon nyaritakeun ge da geus bari atuh anu geus mah, eueuh hartina barina oge. Rek dibuar deui ge karipuh-ripuh, ka hese-hese. Teu kudu dicaritakeun geus bari nu geus mah. Bari kumaha?
Apaan segala rupa ge kudu aya pepelakan jalma teh. Moal bisa dipisahkeun jeung nu baheula, na make ulah nyaritakeun anu kaliwat. Galah kabeuki ngaco we ye, tara inget ka nu baheula. Apaan kolot-kolot urang ngabejakeun ka urang yen urang kudu inget kana Purwadaksina. Panai Purwadaksina teh kajadian baheula. Tah, Purwadaksina Purwa samemehna, Daksina sanggeusna. Jadi sanggeusna teh ngakibatkeun teh nu jadi akibat teh ti samemehna. Kitu sing ngarti atuh. Sing geura eling. Lalampahan teh. Na geus pohong komongan Kakang Bareto. Moal aya kaduhung nu ti heula, kabeh pandeuri kaduhung mah. Taina buktina. Tema Gajah Taruna Jaya bari pepeta. Soca molotot ka Nyi Putri Malanggirarang. Atuh kakana kitu-kitu teuing, mun kitu mah carana kakak teh meureun atohnya, lamun kuring teu payu ka lalaki teh. Boga lanceuk teh borora. Ngabantuan talah kaborangan. Jeung licik taya kabela. Cik atuh pangakalankeun babene kuring kakak. Nah, bet kawasato we. Jalma malin kudu diala raga badagna barina oge, tapi kudu dipikat hatena, dipikat ku lampah hade. Moal jauh moal kabur lalaki ge yai urangna bener jeung bager mah. Moal kakak mah moal rek ngakalan Ratu Bungsu Karmajaya. Sabab eta teh geus bohongan sorangan. Teu daek ngagugu kana omongan lanceuk. Kurang kumaha lanceuk ngopan mepelingan kana jadi adi. Bakat kunyaha mepelingan so teh? Coba mun baheula nurut kana mepeling jadi lanceuk. Pan meureun moal kieu kajadianana. Pan geus haben di bejaan yen kaduhung mah tarati heula taina karasa apaan. Gajah Taruna Jaya nyariosna teu lancalin ciluncat mulang estu sacangreud pageuh sagolek pangkek. Ngadek sacekna niga saplasna teu ngaletah cidu. Beu nyaanya kacida teuing si kakak mah. Piraku moal rek ngabantu ka kuring nu batan sakieu. Naon hesena tunggal Ratu Bungsu pila kadar oge. Pila kadar jelema segede kitu. Buru pangalakeun kakak. Nyi Putri Malanggirarang kawas budak menta dipangalakeun Ratu Bungsu Karmajaya. Direken manuk we Ratu Bungsu Karmajaya teh para mitra. Nya puguh kana beuki bendu teu kersaeun diparentah kitu kudu jadi adi. Rek suka-suka kumaha. Sabab kakak ge paling ge diancunan ku Ratu Bungsu. Diriceng-riceng ku leungeun kede. Dipoyok bari dijejelek. Apaan geus nampuik meureun? Maneh teh baheula sakitu peuheurna. Hari ayeuna mika hayang deui nya. Moal bisa atuh. Kakak mah teu rek ngaletah ciduh nu geus ragrag bari oge. Bari oge geus heula kecap. Mun aya kajadian naon-naon kakak moal tanggung jawab. Dah kitu janggina Bareto. Pan sorangan anu nyaritana oge. Kakak mah ulah ulu biung tina urusan kami. Urusan kuring cenah. Moalnya poho deui kana caritaan. Hari ayeuna sing inget ieu Bareto maneh nyiksa jeung ngahina ka Ratu Mas Baganan Sari. Be lamun kakak kaditu teh mana temen anjeunna ngancunan ka si kakak. Teu hayang ngaletak cidu kakak mah. Moal rek pipilueun era ku Ratu Bungsu Karmajaya. Era ku Putri Baganan Sari. Saur Gajah Taruna beuki tegas anjeunna tetep dina pamarganana moal ngabantu jeung ngagugu. Kana kahayang Nyi Putri Malanggirarang puguh we hal ieu teh namahan panas hate Nyi Putri Malanggirarang. Kalah kabeuki ngagolak amarahna. Panas ku dua ku tilu, panas ku Nyi Putri Baganan Sari, panas ku cariosan kakana, panas ku Ratu Bungsu Karmajaya nu geus ngajaja datang ka nagara Margacina jiga nu haja ngahaja rek meupeulih anjeunna. Ampun teuing atuh kabina-bina teuing ieu teh. Ieu kakak nah make mikiran anu kitu. Tinggal ieu nu jadi adi ieu ulah ningali batur barina oge. Naon jadi halanganana atuh pangna kakak teu daek bela ka kuring teh. Si belet. Ceuk kakak ge era ku si Baganan Sari jeung era ku Ratu Bungsu Karmajaya na teh ngarti teuing atuh. Na kabina-bina teuing kawas lain turunan ratu we. Aing ngomong turunan ratu, terah raja tapi belet kabina-bina. Ceuk basa budak ayeuna mah tell me meureunnya. Moal kakak mah moal daek barina oge. Sabab ieu boga beungeut jeung boga ka era ongko. Mah ke era ku si Baganan Sari. Cocok we matana sing nepi ka bocos sing nepi ka kences deui. Jeung Ratu Bungsu Karmajaya teu kudu dipi ka era.
sabab eta teh yakin pisah lakian kuring ngan direbut ku si Bagadan Sari. Tak kitu kakak, cekuring manaon hesena pila kadar kitu. Nyi Putri Malanggirarang kekeh beuteukeuh mamaksa hayang dibantuan meunangkeun Ratu Bungsu Karmajaya. Tapi Gajah Tarunajaya kekeh teu daek. Sabab geus janji ti Bareto moal rek milu campur. Kana urusan nu jadi adi, rek kitu rek kieu moal pipilueun. Ieu Nyi Mas. Ceuk kakak oge, kakak moal rek ngaletak ciduh nu geus ragrag. Bareto kakak geus kedal ucap. Moal pipilueun kana urusan maneh, moal milu tanggung jawab lamun aya nanaon. Lain ge geus karasa akibatna tina pagawean maneh Bareto. Pira ku teu inget, pan maneh teh geus nyanggupan sarta nyebutkeun tanggung jawab kana segala rupana. Tapi nah hari ayeuna tepi ka ceurik-ceurik minta bantuan ti kakak, nanaonan teh? Jadi kakak teh wani nyoco mata si Bagadan Sari. Teu karunya ka kuring nu tungara. Teu bisa menangkeun Ratu Bungsu Karmajaya lamun kitu mah tu carana. Mana atuh wawanen hiji lalaki kakak? Cing kaluarkeun atuh. Monya kakak teh hiji lalaki nepi ka ngeplek jawer nganar jangjang miuni hayam kabiri. Teu boga kaera barina oge keur naon atuh jadi raja mun teu bisa ngabela nu jadi adi mah. Nyi Putri Malanggirarang beuki wani kakakana teh nganggap enteng. Nyariosna nyoros cos lir kacang ningang kajang sanes bobodohan parawargi. Demi Gajah Tarunajaya ngadenge carita anu jadi adina kalah ka beuki mah panas. Kalah beuki ngajejeleh ngarekeun budak rodek hulu ka manehanana. Tapi sok sanajan kitu manehna mah tetep boga pikiran panjang emutanana kulantaran geus boga temah wadi. Nah kalah ka beuki ka malina nyarita teh. Kakak mama aku mawani ngaganggu kamojang batur barina ge. Mawani ngabinasa atawa nyiksa kanu teu boga dosa. Lain teu nya ka dulur, ngan dulurna teu beunang dipikannya Lain teu bisa ngakalan Ratu Bungsu ngan kakak boga keneh harga diri. Lain teu wani tapi kakak moal ngabela anu salah. Moal ngabinasa nu teu boga dosa, kope rasakeun ku maneh. Taina ka ala buahna, ka petik hasilna tina pagawean maneh nu sarakah. Aya paribasa, melak bonteng hasilna ge bonteng, melak goreng hasilna ge karasa ku sorangan meureud. Jawab Gajah Tarunajaya beuki tegas, amarahna beuki ngagolak. Mun kurang-kurang mah buat teuing Nyi Putri Malanggirarang teh geus dicabok tadi ge ku manehanana. Bener atuh mun kitu mah nya. Boga lanceuk awakna segede kebo, ari atina mah segede tuma. Naon gunana boga duluran halughug luhur jangkung gede. Lamun teu boga kawani jeung kabela mah, eleh ku awewe boga wawanen. Lalaki kalah kagedena we. Ipis beurih barina oge. Ngeplek jawer nganar jangjang miuni hayam kabiri. Sarua we jeung domba nu bajir. Di kabiri teh teu boga kaera pisan. Saur Ratu Emas Malanggirarang bari jebi si Soca beuki murubut tina sedih jadi amok nafsu pacampur jeung kana langsaan. Lamun kitu mah tu maneh teh ngahina ka kakaknya. Sarua jeung mereka wiwirang kanu jadi dulur, ngira-ngira ka kakak. Kumaha nini tah wirang ka dulur, urus tunjung ting. Teu boga pisan wiwaha. Lamun kitu salilana bagjana ku kakak tampiling ye. Awas ulah ngarasa kaduung ye. Ulah rek nyalahkeun kakak, lamun dampaleungeun ngalayang kana pipi. Sabab bungan teu beunang disabaran, teu beunang dipepelingan. Kalah rek ngawiwirang kanu jadi lanceuk. Gajah Tarunajaya kekerot nahan amarah. Socana beureum. Kajian teuing ditampiling ge barina ge kuring mah suka kuring mah bunga. Ngarasa bagja ditampiling kudu jadi lanceuk asal dipangalakeun Ratu Bungsu Karmajaya. Mangga tampiling asal datangkeun jalma nu kasep ka dieu. Tema Ratu Emas Malanggirarang teu kireum-kireum. Kawas nu ngahajakeun hayang ngadung-ngaudangkeun amarah dulur. Puguh we Gajah Taruna meninggal gidir nafsuna lantaran dihungha kudu jadi rai. Tapi untung bisa keneh nyengker amarah ngan sempet hahaok bari molotot. Malangi. Nah, maneh teh kabina-bina teuing barina teh. Nah, jika nu hayang puas kanu jadi lanceuk teh. Nah, nya maneh yang ditampiling ha? Cik, ulah nyieun nepi ka keuheuleun atuh. Sing bisa ngaraksa leta. Sabab lamun maneh keukeuh ngomong kitu geura rasakeun pangwarah tinu jadi lanceuk. Kitu saur Gajah Tarunajaya.
bari ngepulkeun pereup pos kakerot nahan amarah soca beureum molotot ka Nyi Putri Malanggirarang pamun teu geuneuk lir beusi atah beuleum jiga nu geus teu kuat nahan nafsu amarahna. Tapi mata kaget Nyi Putri Malanggirarang teu kireum-kireum kalah ngahajakeun ngahualkeun amarah dulur jiga nu geus teu inget kana kasalamatan diri nu diharapkeun ngan hiji hayang laksana meunangkeun nu kasep. Barang ningali nu jadi lanceuk na amok Nyi Putri Malanggirang tibatan sieun mah kalah katulus nyolokan malah tuluy nyarita deui. Ulah seueur sing saur kakak lamunnya marek nampiling prak we tu gerak jalankeun kuring mah teu sieun ditampiling bari oge malah masuk kanu aya asal laksana kanu kasep Ratu Bungsu Karmajaya pokna teh bari ngadeuketan. Dicabok sia ku kami ha kami bida teuing sia nyarita teh. Nya mangga wae kuring masuka dicabok dapon laksana kanu kasep Ratu Bungsu Karmajaya prak geura cabok atawa tampiling asal geura ala jalma kasep geura tepungan Ratu Bagus datangkeun ka kuring keur pisalakieun tak kitu kakak. Gajah Tarunajaya bendu liwat saking amarah geus teu kawadahan da puguh haben wae dihualkeun ku Ratu Emas Malanggirarang. Haben wae disogokan jigana teh geus teu mikirkeun kana kasalamatan jiwa nu dipikirkeun iwati nu kasep. Gajah Tarunajaya bener-bener budal amarahna keuheur campur jeung jengkel meuni asa ngagenuk dina hulu angen. Nyaan sia silaing lagi sia ngadoja ka aing ha. Na dikirangan ngaheureuyan aing teh nyarita geura rasakeun je pangwaras ti kami ye ku sia geura tadah pangawasa kami jeung dikieu-kieu mah leuwih hade dipodaran ku kami dialapatina sia ku kami ayeuna. Gajah Tarunajaya kadal ucap nu sarupa kitu tina wahing ku jengkel kanu jadi adi. Tapi Ratu Emas Malanggirarang tetep dina pamadeganana. Teu gimir teu sieun teu lebareun ku nyawa. Kajin pegat beheung jeung tibatan teu laksana ka Ratu Bungsu Karmajaya. Daeh tawe disentak jeung diancam kitu ku Gajah Tarunajaya, tibatan sieun kalah kabeuki wani. Ina seueur ting saur, mun nya mah teh gaprak we tu geura tibankeun. Kuring ngomong ngejat moal kabur bari naoge teu naon dialapati oge asal laksana kanu kasep Karmajaya geura alaku kakak geura bikeun ka diri kami keur pisalakieun kitu jawaban Nyi Putri Malanggirarang. Mun kieu mah teh gunana boga dulur ge ringan saukur ngira-ngirakeun mah leuwih hade maneh payah malangi geura sambat indung bapa geura tungkul ka bumi geura tanggah ka langit cek Gajah Tarunajaya beuki nafsu sarta geus teu katahan deui. Nyaprak naon hesena ngalapati kuring tapi umat ulah jalir kana janji ulah ingkar tina subaya pangalakeun jalma kasep geura bawa ka dieu Ratu Bungsu Karmajaya pek tukeurkeun pati kuring. Tema Nyi Putri Malanggirarang tetep dina pamadeganana teu sieun dialapati. Gajah Tarunajaya teu nemal deui hanya dengan ukur kekerot nahan amarah lajeng ngareret ka beulah kenca breh ningali paman lengser nu geus lila aya di dinya. Ngabandungan nu keur silih tempa silih sentak puguh we paman lengser meninga deg-deg bakat kureuwas lantaran kakara harita nyaksian Gajah Tarunajaya bener-bener bendu. Tapi paman lengser teu bisa naon-naon manehna tetep cicing didinya jadi saksi. Sedengkeun Gajah Tarunajaya barang ningali paman lengser enggal anjeunna ngadeuketan bari nyarios sirasna. Paman buru-buru nyokot gawang si Gajang kadieun cing buru-buru kaula rek maragatkeun nyawa si Malanggi. Percuma dihirupan ge sabab ngira-ngirakeun kanu jadi dulur. Ini paman. Paman lengser colohok akhirna sadar yen manehna salilana ge kudu satya satuhu kanu jadi ratu teu meunang mungpang atawa baha sabab geus kitu kawajibanana. Gusti unjuk semua nganun ku paman bade dibantun. Leos paman lengser ini trek nyokot gobang ku Gajah Taruna ditungguan ari Nyi Putri Malanggirarang tetep tagen henteu gimir kalah ngahaja jiga nu nangtang estuning nambahan amarah ka Gajah Taruna. Prak geura alapati kuring teu naon-naon ajan kudu maot ngababatang jadi banusan oge dapon laksana we kanu kasep Ratu Bungsu Karmajaya. Kuring geus gilig pikir geus buleud hate jeung paniatan rek menta tulung ka si kakak pikeun ngalajal mah kasep kitu saur Ratu Emas Malanggirarang.
Karakana bari ngadeukeutan kawas Nunang Tangpati. Gajah Tarunajaya kekerot nahan amarah tapi teu nyarios deui. Anjeunna ngantosan sumpingna Paman Lengser nu geus nyokot Gobang. Tekung silila torojol Paman Lengser datang bari ngahehoh bakat ku capek. Lempang narusuh Gobang panjang setengah digusur. Pok nyarita bari ngasongkeun Gobang ka Gajah Tarunajaya. Semua nun, ieu nyanggakeun Gobang teh nun. Adieun Paman, urang pake digas janggana si Malangi. Tuman dihirupan ge, ngera-ngera kanu jadi lur. Gak Gobang ditampanan ku Gajah Tarunajaya. Lajeng diheumatkeun bangun hati-hati naker. Tapi teu waka ditibankeun kana salira Ratu Emas Malanggi Rarang. Pok anjeunna nyarios heula karaina sarta mepelingan anu pamungkas. Malangi, dengekeun ku maneh. Ya, dengekeun ku maneh. Nahare keukeuh mikah hayang ka Ratu Bungsu Karamajaya atawa moal? Narek ngeukeuh nitah ka kami, hayo jawab. Mun keukeuh mikah hayang ieu Gobang bagianana. Geura praktibankeun eta Gobang kakak. Kuring suka narima siksaan anu kitu dapon laksana kanu kasep Karamajaya. Moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas. Moal ngabatalkeun paniatan. Tetep nikah hayang ka Ratu Bungsu Karamajaya. Pangalakeun ku kakak. Sabab geus asa aya dihareupeun, geus kokolebatan dina kongkolak mata. Buru-buru pangalahkeun kakak, keur salaki kuring manehna teh. Jawab Nyi Putri Malanggi Rarang keukeuh dina pamadeganana. Atuh Gajah Tarunajaya kacida pisan benduna Gobang nu geus nampeuh teh diheumatkeun kana mastaka Ratu Emas Malanggi Rarang. Barang dongkap kana mastaka ngan beunang rambutna wungkul, tapi kapurutul ampir gundul. Rambut nu sakitu gomplok teh kababad ku Gobang kabeh nu disabetkeun ku Gajah Tarunajaya tadi. Barang ningali rambutna kababad ku Gobang, Ratu Emas Malanggi Rarang kacida sedihna anjeunna ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Lebar ku rambut nu sakitu panjangna, ayeuna geus leupas tina mastakana. Aduh, tanya aya teuing kakak. Nepi ka tega ngaruksak kana buu kuring. Mun kayak kieu mah kuring teh geus moal geulis deui, sabab buu geus jadi turonol. Aduh, kani aya teuing. Kitu saur Ratu Emas Malanggi Rarang bari ngusapan mastakana nu rambutna geus toronol kababad ku Gobang Gajah Tarunajaya. Meus, sakitu ge bagja keneh maneh, lain beuheung ngusapat. Cik, minta tulung ka saha? Sabab kami moal ngabantu kana pagawean anu sarakah jeung mata kuwirang. Nganti ayeuna ka hareup maneh dilandi jadi Ratu Toronol. Minangka pangeling-eling kana pamadegan maneh nu sarakah. Nepi ka Toronol buuk dibabad ku Gobang kami. Saur Gajah Tarunajaya bari ngajingjing Gobang. Anu payuneunana ngabayak rambut Nyi Putri nu kababad teh. Atuh puguh rambut anu sakitu panjangna dugi kana imbit teh parawargi sadaya. Ayeuna dibabad kabeh ku nyata Gajah Tarunajaya. Lebar temenan. Mun ayeuna dipulung dijieun sobra. Aduh. Biasana anu rambut nu panjang gitu sok diarolo, sok cenah urang keriting kena urang potong gitu. Bukna dicokot keriting teu mayar gitu. Naon da sobrana mahal gitu. Aduh, ya wae. Nang urang lajengkeun deui para mitra. Para mitra sadaya, barang ningali ngabayak rambut Nyi Putri nu kababad teh, Nyi Putri Malanggi Rarang kacida pisan sedihna. Asa kukani aya teuing si kakak. Kajian kuring mah beunang ngaranna Ratu Toronol ge dapon laksana ka jalma kasep Ratu Bungsu Karamajaya. Teu teuingeun si kakak kani aya ka diri kuring. Ratu Emas Malanggi Rarang tidinya meunang gelar jadi Ratu Toronol. Sarta nolah salilana kanyahoan ku Balarea sanggeus meunang kanyanyerian jiga kitu. Ratu Toronol lumpat muru karakan nu kadua nyatana gagak kalana jaya. Nu tempatna teh jauh tidinya cul bae Gajah Tarunajaya jeung Paman Lengser teu dipalire deui. Tah kitu kajadina Paman. Adi kuring nu sarakah kami nabina. Bangkawara meunang ngaran Ratu Toronol ciciren tina kalakuan nu mahiwal beda jeung batur. Bedang wang kelang bari jeung sarakah. Mun boga kahayang sok murugu teu beunang dipepelingan. Tapi kasirahna gundul. Keun sina karasaeun. Rek minta tulung ka saha mun geus kitu. Saur Gajah Tarunajaya bari nu Gobang kana meja. Paman Lengser ngusak beungeut kawas nu reuwas pok nempas. Sungun. Waduh, Paman ngiringan we sareng nyakseni nun. Dilangkung nu kagungan maksad. Kitu ceuk Paman Lengser maneh teu bisa loba cerita. Tah bener kitu Paman. Bener Paman mah kitu nurutan. Hartina mah cung simpen Gobang.
kaulah balik di pematuhan rek ngareurkeun karuas jeung keheul. Leos Gajah Taruna Jaya miang mulih ka tempat matuhna. Ari gobang disimpen ku paman lengser kalayan Tarapti. Nunana hati-hati pisan bari ngupat jero hatena. Wah, gitu mah ngan saukur ngarubah ngaran ku merenya. Ieu pedang teh da teu bisa kumaha geuninganan jadi weh. Ngaran malang ngirarang jadi Ratu Toronol. Turun lantaran bukna beak kabeh kasifat. Wah, tenyana koreng bakal ki kajadianana panyana terek nigas Jangga Putri. Nuhun we sakieu gitu aya Rajapati. Mana kitu ge meritang tayungan kene kuno kawasa Nyi Putri teh sangkan bisa kene hirup ku melenang jalan dunia. Cek paman lengser bari terus ngaleos deui kaluar cicing dina tempat nu geus matuh. Bari nungguan parentah ratu geus boga tempat anu merenah paranting ngadaguan timbalan raja. Lamun eueuh pagawean mah paman lengser ngadeluk we bari jeung nunutan. Estu ningkir tugasna sok sanajan nunutan ge nunutan diburuhan. Orang argi sadaya. Paman lengser ngajeneng nunutan ge diburuhan atuh da. Anjeun teh tugas kena ngajejen teu we di tempatna. Di mana aya parentah kengal kudu melumpat. Sok sanajan bari keur ngimpi di parentah mah dereg-dege lumpat orang argi. Kitu nu we paman lengser. Aduh ngaso heula. Ayeuna kocapkeun Ratu Toronol alias Nyi Putri malang ngirarang. Sabada sumping kapayunan Gagah Kalana Jaya. Bari nyuruh nangis sumegruk kana sampean Gagah Kalana Jaya. Gagah Kalana Jaya tu puguh we kakana teh colohok bengong prawargi sadaya. Ningali kalakuan Nyi Putri kitu. Rambut Toronol kawas anu digundulan bari teu anggeus pipi beureum kawas tapak mica. Ai. Nah kunaon ieu teh Adi? Depu puguh numru kakak bari dina kaayaan batan sakitu. Kunaon atuh ieu teh? Eta buuk sinaut-autan jeung purutul. Pipi jiga tapak nu nyiksa. Tak kalotor jiga anu nganiaya. Kunaon ieu teh Adi? Kunaon ha? Saur Gagah Kalana Jaya bari mencerong karaina anjeunna kaget nu taya papadana sedengkeun Ratu Toronol masih keneh sumegruk nangis sedih kudua kutilu pok ngajawab. Duh kakak, kuring teh menangkan nyeri kaperi. Tulungan kuring teh keur meunang katunggaraan kutan kieu nasib kuring kakak. Nepi ka dikaniaya ku jalma anu teu boga budi. Duh kakak Gagah Kalana Jaya, kuring tulungan kakak, kuring teh tulungan. Saur Ratu Toronol bari terus sumegruk deui nangis. Beki kaget Gagah Kalana Jaya lantaran raina can rangkeun kajadian usanyana. Nah kumaha atuh teh Adi? Naon sanyana nu geus kajadian teh teh? Jeung desa nu kumaha nganiaya ka diri Adi teh? Pok geura caritakeun ka Kang sing bener. Lamun aya nu nganiaya jiga kitu, tong boros sipating deungeun najan kasebut dulur moal dicangkalak ku Akang. Punten moal teu dicangkalak maksudna. Bari harita teh para mitra sadaya saur Gagah Kalana Jaya bari kakerot anyana bendu ningali kaayaan raina anu batan sakitu rada leler manah Ratu Toronol ari ngadangu kakana nyarios kitu mah lajeng cengkat lalaunan gek cali. Kakak nuhun teuing upami kitu carana ieu hate leler deui nyeri jeung perih kaupahan teu karasa teuing ngajeletitna. Nuhun kakak, nuhun pisan. Jigana mah kakak sorangan aja kuring sajati nu daek bumelakan jadi dulur. Wala Ratu Toronol bari neuteup manahna bunga. Nya kaharti pisan. Geus jadi kewajiban mun lanceuk mikanya akan jadi adi. Geus kitu kuduna. Tapi ke heula ye kudu puguh jujutanana. Kudu puguh lalakona. Cik ayeuna terangkeun. Nah saha nu nganiaya ka adi teh? Naon nu jadi sabab-sababna? Da pasti aya kasang tukangna aya cukang lantaranana. Pok geura terangkeun sing bener. Saur Gagah Kalana Jaya bari neuteup. Beuki panasaran kana kajadian nu geus tumiba kanu jadi adina. Kakang,
maniaya ka diri kuring teh lain dengan lain Aurelian lain jalma sejen tapi dulur kuring sorangan saha ngaranna kurang mana dulur nu mana gagak kalana jaya menitis sabar mencrong karaina nu masih keneh rumeng reng hapranyu tajalian kakang iwati kakang Gajah Taruna Jaya tah kitu kakak hah kakang Gajah Taruna Jaya manya saya sak tegarti piraku kakang Gajah Taruna Jaya rek tegangan aya ka dulur sorangan saur gagak kalana jaya bari colohok hanya teu percaya kana keterangan raina da puguh asa pamohalan tangtu kakang moal percaya sabab can terang kana lalakona hah aku mah kitu lalakona dah kudu puguh sababna ongko mun teh sabab moal aya akibat naon jadi sababna tuh pokokna terangkeun buru-buru ulah asa jeung ulah ngarasa kagok ngarah tereh rengse mun geus puguh urang rengsekeun ku kakak kakang matak sedih jeung matak nyeri sabab nu jadi dulur teh nyata mah luhur we baraya teu nanya kalah mereka niaya sedih kuring teh kakang mun asa digerihan ku hinis Nyi Putri Malangirarang alias Ratu Torono wal kalah ka ngageri nemongkeun ka sedih ati ye nyarita teh puguh pokok geura caritakeun ka si kakak naon nu jadi sababna naon nu jadi sukang lantaranana da puguh aya ka sang tukangna pasti da ku kakak ge kaharti mun nya we kakang Gajah Taruna Jaya tega kitu asa kacedia teuing sabab kadulur awe ngan hiji-hijina betega waningan niayan pika kitu pok atuh bebeja sing bener tong barjing lual wae ceurik kitu ngewal kadengena ge jeung goreng patut ningalina ge deui mun budak leutik ceurik pantes ai kolot balah teu pantes bari noge kakak kieu sababna teh kawit namapan kuring teh aya nu mikahayang teh sakumaha nu geus dicaritakeun ti heula ka kakak kuring aya pamentan panu mikahayang teh nya tana ali sapasang nu ditaretes inten kadua pakaian sapangadeg katilu nagara anyar nu kacidahadena kaopat benta parigi di tapal wates marga Cina ari ngaranna nu mikahayang ka kuring nya Ratu Bungsu Karmajaya terus manehna diperipati di perestanagana sinami gawe parigi nya dijalankeun ku manehna tapi sanggeus digawe 3-4 bulan kaopat nangalkeun kuring poho teu nempo-nempo acan malah teu dikirim atau dibere kadaharan barang ditempo geuning lain jalma kasep da Ratu Bungsu Karmajaya teh teu beda we jeung meong anu buyang lebu hideung cakeutreuk teu beda jeung lutung malah asana mah kasep keneh lutung bantan manehna tapi kakak aduh meni mata kanyelu Ratu Torono teh kebat nyaritana ras inget kana kejadian di alun-alun hate karasa sedih jeung peurih asa digerihan ku hinis asa dipepeurih ku Ratu Emas Baganan Sari kumaha terus adi sok teruskeun nyaritana tuh sing jelas tur bendes kakang sabada kanyahoan kitu Ratu Bungsu Karmajaya teh dipikeun ka hulu dayeuh marga Cina dibikeun ka si Baganan Sari nah tu ari ayeuna bet kanyahoan Ratu Bungsu Karmajaya teh kasep ngalempereng koneng meni hurung layungan malah leuwih kasep patan jalma jupang kasepna atuh salajengna kuring teh meta tulung ka kakang Gajah Taruna Jaya pikeun ngala eta ratu keur pisalakieun kuring tapi batan kagugu kalah kabenu kuring dikaniaya nepi ka sarupa kieu kakang tah sakitu lalakona mah kakak mugi janten ulinga we Ratu Torono nerangkeun lalakona atuh ngadangu kitu gagak kalana jaya nu tadi geus ngagidir nafsuna geus ayeuna jadi lempes sabab kaharti nu jadi sakasang tukangna nu jadi sabab musababna kanyahoan jalan-jalana lajeng nempas deui nyapaing ngan atuh ari kitu mah kaharti ku si kakak ge atuh ari kitu mah wah antas aduna jan kakang Gajah Taruna Jaya rek ngamok ge malah leuwih ti kitu ge pantes deui sabab kakak sorangan pasti ngamuk ari di kitu-kitu mah ku adi nu matak ya adi jadi jalma teh sing asaknya mikir cenah cekolot ge ai jadi jalma teh kudu bisa mikir kana panjang kajadian-kajadian teh kudu dibeuweung diutahkeun ulah rek mawa karep sorangan jeung kudu narima kana pepeling mana komo ieu mah mepelingan teh nu mepelingan teh lanceuk sorangan jadi wajar atuh lamun kakang Gajah Taruna Jaya
nganiaya ka diri adik kun baik ulah dipake nyeri kuduna mah ngarasa untung tadi tibanan kaniaya nu leuwih berat kitu ge saur Gagak Kalana Jaya akhirna mah jadi mepelingan karaina nu keur kapengpeongan ku Ratu Bungsu Karmajaya. Puguh we kalah beuki peurih ati boga rasa yen taya pisan pamuntangan da kakana duana ge kalah mepelingan teu ngabantu. Ih, nah geuning kakak bet sarwana. Nah kumaha atuh lamun kieu? Meureun kahayang kuring teh moal laksana. Panas temen ku Ratu Bungsu Karmajaya. Mun geus babarengan jeung si Baganan Sari. Tulungan atuh kuring teh kakak. Ulah rek ngantep kanu keur sedih jeung bingung. Ratu Torono alias Nyi Putri Malangi Rarang lumangis bari nangis. Nya kumaha deui atuh dabungan sorangan. Yeuh, bongan kitu jalana pantes atuh lamun Kakang Gajah Taruna Jaya Bendu. Malah kakak ge bakal kitu. Mun adi maksa minta Ratu Bungsu lantaran kakak ge teu panuju kana kalakuan adi kitu. Nu matak ari jadi jalma ulah sok tampikan teuing ieu. Komo da imah bari jeung mereka niaya bari nganyeri ka Ratu Bungsu Karmajaya. Barang nah ben diporot, barang nah ben atuh dipencitan, ai ka jelemana teu dipirosea. Pan ripuh mun kitu mah. Ripuh atuh ngan saukur pamenta wungkul we hayang dicumponan, ai jalamana teu diusap-usap acan. Narek ira rek ti mana atuh meureun buntu atuh rejeki teh mun kitu mah ngan sakalian wungkul anak kitu mah salah atuh adi salah pisan teh yeuh salah pisan wayahna ceuk si kakak ge ayeuna mah wayahna keun bae wayahna ceuk kakak ge wayahna ayeuna mah kitu wae nya komo ieu ayeuna mah yeuh geus kieu kajadianana wayahna kudu ngawayahnakeun maneh nu mataknya lantaran sok anu pipilih teh sok meunang nu leuwih. Kakang Gagak Kalana Jaya beuki tangges nyariosna mepelingan ka Ratu Torono. Nya kumaha atuh geus kieu? Kumaha atuh nasib kuring? Sebab panasa teh kuring riras ku kalakuan si Baganan Sari. Aduh, nu geus panasa teh kuring. Kumaha tuh kakak? Hekeun bae ulah mikiran Baganan Sari jeung Ratu Bungsu Karmajaya. Sabab mana kitu ge Ratu Bungsu Karmajaya mah geus jadi milik Baganan Sari. Nu matakeun bae ulah jadi pikiran barina oge yeuh. Keun bae itu mah mana kitu ge milikna. Saur Gagak Kalana Jaya teu weleh mepelingan karaina. Sangkan raina teu terusin mikiran Ratu Bungsu Karmajaya. Atuh meninga huleng Ratu Torono. Anjeunna ngarasa bingung sabab dulur taya nu bela duanana kalah mere mepeling sarua. Anjeunna ngahuleng pisan mikiran pilampaheun malah terus teu karasa cisocana murubut deui nyeri jeung sedih ras ku nasib diri mung waktosna kabujeng Syep dugi ka dieu heula.